dihareupeun imah eta nu saha? Anu abi, anu dihareupeun imah Ren? Heeh. Yo. Urang, Kang. Tuh, ku si Mang Adeng engeng eta kan tukang jual beli. Ieu bubuahan. Asal mah komo eta tukang maling hayam. Tuh, ayeuna Alah sia. dipanggul bieu teh. Sorangan ningali yang dipanggul. Ayo jadi ketemu burunya. Mang Jack, Weh, Made. Damang. alhamdulillah Mang Jack. Abi teh geus 3 bulan, gering ayeuna mulai usaha deui. Mang Jack, eta ngomong-ngomong aya cau. Kebeneran ya? Oh, iya. Heeh. Tah, ieu teh dibeli ku Mang Adang, keur nungguan Mang Adang. Ieu teh cau sakieu teh wanieun 250.000. Ai Mang Ade emang narimaan sabaraha sasikat. Kurang bea tuh 300, urang keur butuh pisan. Saunu kieu teh ya, ngebengkok-bengkok kieu. Ah, beda 50 mah. Saya menghargai dari pembeli pertama Mang Ade. Mau bisa karunya Mang Adang 300 mah. Mang Jack, geus bae 400-nya. 400? Heeh. Ah, embung 3,5 aing ngekop bae. 100, 200, 300. Atuh mau tinggal menang barang aing. Yo, ke Mang Adang ditawar 2,5 tak. Kadina karunya Mang Adang geus ka dieu. Nuhun. Heeh, Made. Tah, nampi antos tanya. Heeh, siap. Ya. Heeh. Ieu sok we erek diangkut ayeuna. Atuh meureun. Heeh. Ka dinya heula sakedeung. Mang Jack belegu padahal itu cowok teh mahal. Dijual ka kota mah. Kang Dai. Ieu. Dihareupeun imah eta nu saha? Anu abi, anu dihareupeun imah Ren? Heeh. Yo. Urang, Kang. Tuh, ku si Mang Adeng engeng eta kan tukang jual beli. Ieu bubuahan. Asal mah komo eta tukang maling hayam. Tuh, ayeuna Alah sia. dipanggul bieu teh. Sorangan ningali yang dipanggul. Ayo jadi ketemu burunya. Lumayan. Teh cau urang kumaha anu mah? Aya naon ieu? Ya kumaha cau urang bisa dibawa kieu? Kumaha aturan aya turunkan? Turunkan kumaha? Turunkan. Turunkeun ieu. Aya naon ieu nya ieu? Turunkan. Nah, kumaha mimipina ieu? Kumaha menang meuli ti Mang Jack. Bieu pisan. Wah, Mang Jack makan dipercaya eta mah ieu mah cau urang. Enggak, bener. Aduh ya. Mang Jack. Ambil Mang Jack ya. Aduh, Mang Jack. Alah, ayeuna teh Sabtu malam Minggu euy. Aduh, ieu teh euy aing bingungnya. Tapi resep ieu teh. Tapi era sagala kacampur rasa ieu mah euy. Tapi da kumaha nya? Wah, amih bungaheun euy. Ieu we ah. Siap-siap aing. Manya teuing ngaranna. Ka awewe mah kalepekan dibere nu kieu mah. Moal henteu ieu mah. Ah, mah ieu tik dia. Buat kamu spesialis ieu mah. Arenya keur naon? Hah? Keur naon? Ngametikan kembang. Jeung naon? Aing teh kasih bebek ieu teh euy. Aku padamu. Aku padamu. Nggak modal meuli lain kudu kieu. Ieu ge halus tinggal neangan talina aing teh. Tah, ada di talian. Yuh, aing kumaha tuh bingung. Bingung na? Aing era tapi bogoh ieu teh. Lambung pan eueuh duitna. Yeuh, biasana ge awe dibere kembang mah bungaheun. Ih heuheuh. Lamun awe dibere kembang sareng lagi pasti bunga. Ngan aing nu kapauran nyaneh mawa ieu. Ol aya nu datang mawa nu leuwih ti kieu nu meunang meuli. Aing paur siap pincang. Mau mah pincang ieu aing mah eseukeun keneh. Tenang we. Manggulna lamun siap pincang. Wah, ya, Bing. Aing mah kieu aing teh bogoh nya kasih iroh teh. Heuh, ngan aing teh eueuh nyali euy kumaha tuh. Aing minta pitulung ieu ka maneh. Oh, hayang diatur. Heueuh. Hayu. Wah, maju tak gentar jeung aing mah yuk. Mundur kena hayu.
Aduh, aing nun bisa yang diantar. Rompnya mau kana makaman. Antar ya. Ya. Minta jampean aing. Ami teu sieun ka ditu. Kumaha? Entong di jampean mal bener. Ayo. Oh iya, Pip. Yuk. Lah, geus kayak kieu mah aing pede ieu bagian. Neng Iro si kembang bolet. Ini Ya aing kumaha? Mane geus daligdug. Ngotah tuh. Kumanya? Aing kumaha yang gas kasep ya? Kasep. Kok aing banget. Insyaallah ka tarima iman Islamna. Imah Ayo. Islam. Mang aing mayit. Wah, sugan bae. Iya imahna geus deket. Nu mana? Iya. Heeh. Duh aing Aya teu bikangna. aya meureun. Aduh, aing Aing kudu neangan MR ieu mah nandean. torok tok. Aduh, Kumaha ieu? pangku aing. Mu aing aki-aki. Ayo buru. Duh, ieu cuaca meni ararindah kieu nya. Heg angin ngagelebug. Saha ieu nu dongkapnya? Nu ngajak Ameng. Ayahnya. Jam mana tuh? Tuh, nya, teteh aja. Ayo, kasih Iro mah. Kok ngara teuing atuh. Assalamualaikum, Teh Iro. Salam. Alhamdulillah aja. Heeh, jir. Geulis. Hei, ada tong pip. Tuh mata kain mikir gak ini. Tuur, sing lempeng teh. Lempeng gacek. Teteh laki. cicik kayak ngomong. Teh, Kah? Kumaha? Priyogi naon? Ngomong sing bener. karo ge aing. Geor segala. Hai sing bener ngomong. Teh, abi teh aya maksad. Bade ngajak amung teteh. Ajak Ameng ka mana? Ka mana wae teh? Anu gratisan. Ya, nggak modal tong gratis teuing. Siapa? Aduh, aing. Modal lu kan gratis, modal itu namanya lagi. Udah dibeli siapa tadi bere? Siapa terbayar? Kalian gimana yo? Demi bebek paling teh. Oh, Bebek kilo. kamar bisa dibayar. Terus buat Nu leresna bade naon ieu teh? Teh, Teh Iro. Maksud abi ka dieu teh. Abi teh resep di ka Teh Iro ieu. Cing ditampinya kembangna. Aduh, abi teh ti kapungkur oge resep geuningan. Pasti abi ditarimanya. Keur naraeun ieu. Ai sia saha? Dol ka dieu. Ya, Pak. Ieu babawaan kieu patut. Naon ka dieu? Ya pisan. Di mana ge nu datang mah boga maksad atuh leuh. Teteh ieu saha? Kieu. Dukanya. geus healing ieu nu hawuk mah ulah sok di dieu. Ek naon bung di dieu? Healing. Naon tuh naon? Ah, ieu neng. Ulah narima nu kitu ngomong kitu patut. Aduh, kira geus teu modal nu kitu mah gratisan ya. Aduh wae. Neng nu geulis. Ieu atulah kebutuh eta mah. Oh, kira itas kieu. Bade milih saha? Ieu kumaha aku Naon nu kitu eueuh modal. ieu. Geus ieu. Jadi mah geus ngarasa cicing. Gila. Gini. Nah, kop nyerenkeun. Beunang geuning ieu mah. Ieu ini tolak ya. Aing kan lihat aing pisan aing.